aju jam 12 hudang mun kira-kira teu bisa hudang minta panghudang ke pemajikan insyaallah di jam 12 tahajud terus tepikeun ka jam 4 rakaat geus ulah dihitung apakah eta teh 20 rakaat atau 50 rakaat atau 100 rakaat di jam 12 datang ke jam 4 berarti sabaraha jam hiji 2 3 4 jam oke gampang nggih Masya Allah hatur nuhun cenah kiai petunjukna kukula bakal jasa dilaksana sok laksana insyaallah kapanggih nya mangga balik nyana kayu mah langsung ngadaguan maghrib pas maghrib terus sare udang lah jam 12 mandi wudu kacai salat tahajud salat tahajud Allahu akbar selesai 2 rakaat salat tahajud Allahu akbar